Woi, aduh, hampura apa teh kahaja? Tempo gerak atuh ke ketruk teh. Pantar teh kacamata di kacamata poe. Aya naon Pak? Tadi cenah cek Ceron neangan urang aing kagok keur maleh muncang. Cik atuh sia teh boga HP aing neangan nih saya teh. Bukan duit di mana atuh Pak? Bukan duit di mana tuh Pak? Urang gajian ti bapak ge kadang aya kadang jang meuli HP na ge. Beuh mana aing duitna jang meuli HP tuh mi gampang. Nah, hari mana kalau kamu nyanta ka urang? Geus HP mah geus pangmelikeun ku urang. HP baru. Aduh, Pak. Tamun kieu Pak, anak buah teh bager mere HP, meureun abi teh bager ka Bapak. Pak, tapi cara make aku mah. Geus kasih semua we tuh diajarna urang keur hariweu keur ngadatarana. Jig ini. Aing ieu kumaha cara makena? Kamebel gitu nanya. Duh, eta budak ka mana nya euy? Can telepon we, Pak. Nyarieun euy si camat bager mere HP ka urang. Kelacang tempuan aya naon wae ieu. Ieu gambar naon euy? Acik, ning aya foto urang euy di dia gambar urang euy. Buah ieu nu disebut ngaran aduh, ieu si camat kala manggil li aya panggilan. Kudu sampeurkeun mah bener, penting. Aduh sisir itu diangkat-angkat. Kayak dia lah. Anggar keneh wae itu diangkat di jelema ka mana? Camat, naon? Tah geuning. Aya, ari sia ditelepon tadi angkat-angkat geuningan. Aya naon camat geus manggil wae tuh. Ari maneh keur naon pangmalikeun HP ku urang, ari ditelepon tadi angkat-angkat. Nelpon ti mana bacana ge panggilan asup. Aing hana rurusuhan ka dieu sugan aing teh aya rangda anyar aing semangat ye. Astagfirullah, ari sia boloh teh mun teu katulungan-tulungan teuing. Cik mana nempo HP-na ka dieu? Kena-kena aing di topi ye tempo. Bacaan ge panggilan. Alah bos, HP-na tinggalin di kebon, kelek di bawah lah. Astagfirullah, pisan kasopanan budak teh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di subscribe-nya ya guys, biar lebih cepet tahu kalau video kita udah update.